Aing ah gawe teh kieu wae anu ngajagaan sawah deh anu batur deh heung nu urang beunghar atuh kieu mah coba manut deh bae apa tuh palena euy. Pagawean teh kieu we nongkrong bae di sawah. Can aya pagawean sejen atunya. Moga-moga atuh ge mah boga pagawean sejen we ulah ngajagaan sawah batur bae. Put orang ngerayan tuh aya jelema hiji. Ayo buru ah. Buru. Naon mang? Main naon lah lompat Biasa aja ieu geuning. saha teh Teuing dah amang-amang nu di ditu. tadi di sawah urang sia berapa menit teh Tuh belah ditu. Orang dosa teu tadi ngurungkeun batur Nya teuing eta mah maneh da urang mah teu nitah. Kumaha meureun? semuanya. dasar budak teh aya wae jailana budak di sawah aduh euy Ye, usep kenaon nempoan jelema teu. Duaan. teh urang teh nempoan udah lompatan Urang disuruhkeun ku kagetihan. teh urang teh ditanya heuh berarti maneh meureunnya Heueuh nya tah ting budak mana budak wau teh. teuing nya eta Kolontong pisan teh budak. Caritana mah ketapakur urang teh. apa kuat Tapakur di sawah biasa pan adi wali mah bebas. Kalau disuruhkeun ku jelema teh tata bergong pisan pan ternyata gitu. urang ge pernah di jailan suku aing Ampurannya orang buru-buru lagi ganti baju balik kalanya. Ayo ah. Yo assalamualaikum. bisa Saya salam ka aing sia salam ka aing. pohoan atuh Pokona mah can kapangi mah ku urang sia jelema teh. Nama ku kapangi. Ya maneh teh mun arek ngajakan uling ka sawah teh mau usupan atuh. Heuh ampura atuh poho euy. Heuh engke mah mau usupan heuh. Siap. Sial-sial amat hirup teh. Ngawang disuruhkeun ku peju sagala. Aing mah geus asar deh. Anu balik balik ke urang mah. Asar salat ganti baju. Orang teh asa gabut deui. Orang serungkeun bro Tuh itu tuh. Duanya dua. wah anjing